Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim. Qala al mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbagul wudu'i alal makarihi wa imalul ikdami ilal masajidi wa tidoru sholati ba'da sholati yagsilul khotoya goslan. Wa qala lan ngadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbagul wudu'i utawi nyampurnakeunane wudu alal makarihi ing atase perkara kang den sengiti. Wa imalul ikdami lan ngalakone pira-pira delaman ilal masajidi maring pira-pira masjid. Wa tidoru sholati lan nunggu salat ba'da sholati ing dalam selesainya salat. Iku yagsilu ngawasuh atawa membasuhi sapa wong al khotoya ing pira-pira kasalahan goslan kalawan ngawasuh. Wa qala Rasulullah SAW sareng pidawuh Kanjeng Nabi Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbagul wudu'i ari nyampurnanakeunana wudu wudu alal makari kana perkara anu dibenci wa i'malul ikdami jeung ngalengkahkeun ilal masajidi menuju pirang-pirang masjid. Jadi sebagul wudu lah timah ya, berikut pardu jeung sunahna dipidamel. Nah, geus beres langsung berangkat ke masjid wan tidoru sholati jeung menunggu waktuna salat, nyegat waktu salat 15 menit sebelum waktu salat geus siap-siap. Wan tidoru sholati ba'da sholati terus sanggeus salat menunggu salat sanggeus salat. Jadi diniatan ieu geus ngalaksanakeun salat tuluy diniatan menunggu kana waktuna salat. Geus beres salat lohor menunggu waktu asar bari jalan-jalan tawa bari ngarit tawa bari ka kebon bari ulin niatan bari menunggu waktuna asar. Eta disebutna intidoru shalah ba'da shalah. Eta kumaha kitu isbagul yagsilul khotoya. Eta teh ngabersihan ngumbah eta si jalma al khotoya kana pirang-pirang kasalahan goslan kalawan ngabasuh anu temenan. Gitu, jadi benar-benar ngabersihan tina perkara khotoya teh gitunya. Dihantemna ku niat intidoru shalah ba'da salat. Seberes salat niatan di menunggu asar ya. Mun geus beres asar beureun menunggu maghrib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man goda ilal masjidi wa roha a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullama goda wa roha wajah abnu ummi maktum ila nabi sallallahu alaihi wasallam yashku ilaihi annahu dorirun wal madinatu zatu hawam wa abarin wa qala apala tajidu ila rukhsah an usalliya fi baiti qala atas maun nida qala na'am qala ma ajidu laka rukhsah. Itu qala ran ngadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya dipakai nama fi'il fa'il. Qala fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'il. Man goda
ari sawe utawi sapa wong iku isuk-isuk sapa wong ilal masjidi maring masjid waroha jeung malaku ieu sore ieu sapa man malaku sore ieu sapa man ya ilal masjidi ka masjid teh ya. Waroha jeung berangkat malaku teh berangkatnya berangkat sore ya sapa siman isuk-isuk ka masjid sore ka masjid gitu maksudnya goda ari goda teh isuk-isuknya waroha jeung berangkat si man teh ya ka masjid jadi intina eta si jalma teh rek isuk rek sore nya pangulinan teh tujuan nanti ke masjid ya disebut teh naon ngaran teh geus berhubungan anak jeung masjid al mu'alaqatul masjid man goda waroha ilal masjid jadi besok isuk-isuk nya ke masjid nya jeung berangkat eta sejalan ke masjid sore-sore na oge gitu teu aya hiji poe isuk atau poe sore anu henteu dilewatkeun ka masjid gitu. Takumaha eta sor Kanjeng Nabi jawab man teh pan isim syarat jajem ngajajemkeun kana dua fiil awal fiil syarat fiil kadua fiil jawab syarat. Mun dina wamil mah man teh ana usabiu asmaun tajajimul fi'laini al mudarini ala maknain jadinya man wama wa ayun wa mata wa mahma tah salah sini man teh sok ngabogaan jawab syarat mana nyaeta ieu a'adallah gitu lamun tah teh mah gitu man mah bimanain kan nya alamanain lamun tah teh mah eta si jalma isukna sorena nya mu'alaqahna teh ilal masjid a'adallahu lahu ta jawan kanjeng Rasul maka nyawiskeun sapa Allah Gusti Allah lahu kadawe man nuzulan ing panggonan pil jannati ing dalam surga kulama goda samang-samang samalaku isok sapa man waroha lan melaku sore ieu man gitu Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala ngajanjikeun nyiapkeun nya atawa ngadamelkeun lahu ka manehanana ka eta si jalma anu mu'alaqa fil masjid nuzulan hiji tempat fil jannati di surga jadi Allah nyadiakeun tempat hiji tempat di surga salagi kulama goda waroha salagi eta berangkatna isuk-isuk jeung sore-sorena ya, jadi setiap lengkahna anu eta waktu dipake mengunjungi masjidnya tidinya kontan nya a'adallahu nuzulanon bil jannah jadi nyadiakeun hiji tempat dina patempatan surga tak lumayan katanya nambah ieu nambah kota gitu nambah bangunan yang di jero surga dari ka masjid deh oh sering ka masjid berarti loba beunghar berarti nya di akhirat beunghar loba bangunan nya pas urang geus ngabangun deui pan kitu nya meningali jelema di dunia we kitu nya tak kudu nama lamun jelema ningali ka akhirat ge bakal panas teh aduh geus ngabangun deui batur euy di surga anjingna teh gadinya ningali teh ningali jelema misalkan ka masjid nya unggal isuk unggal sore ka masjid gitu waduh ya
panas juga teh. Wah terus gak bangun wah sudah ini surga mun kitu resep gitu. Karame merenya gitunya andi urang mah teu kaciri meureunna ku sabab tadi teh ya teu apal anu nyaritakeunana nyalamun jeung deukeut mah jeung Kanjeng Nabi anu nyaritakeunana gitu teu kumaha tuh hayang nyaho nyaritakeunana nyaeta ngaji ilmu padoaen teh tadi nya ya ilmu padoaen ku berkahna urang ngaji padoaen mah jadi nyaho ningali berjamaah batur teh bakal panas jigana. Saeutik demina walaupun teu 100% 10% bakal aya. Aduh aing euy teu berjamaah gitu. Encan 100% mah. Gitu karek 10%. Duh euy batur geus berjamaah. Tetep berkah tina urang ngadangukeun pidawuh Nabi. Jadi aya panas gitunya batur ngabangun wae di surga teh. Gitu wajah Ibnu Umi Maktum lanaka sapa Ibu Umi Maktum ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasku hale wadul sopo Umi Maktum nalangsa maksudnya wadul itu nalangsa atawa disebutna wadol teh mengadu nya gitu eta Umi Maktum teh curhat cik urang nya mengadu dongkap ya Ibnu Umi Maktum ila Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yasku tingkana eta Maktum teh gitu nya jadi rek nyaritakeun keluhanana disebutna teh mengadu ka Kanjeng Nabi ilahi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dorirun wal madinatu datu hawam gitu cenah. Ibnu Umi Maktum radhiyallahu subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhu anu kaayaanana dorirun teh tiasa ninggal gitu. Dorirun teh tiasa ninggal alias non buta gitunya. Wal Madinatu jeung sanyana Madinah teh maksudna datu hawam. Sedangkan di Madinah banyak hewan melata wa abarin jeung pirang-pirang sumur. Abar teh pirang-pirang kang galah. Lawa hayawan lah gitunya. Loba halangan di perjalananana. Terus kumaha waqala eta nyarios. Ya Ibnu Umi Maktum teh ka Kanjeng Nabi nek nawar di ditu nama gitu. Pan Kanjeng Nabi seolah-olah nekenkeun gitunya entah disebut sunnah muakkad. Yuk berjamaah di awal oge. Afala tajidu ila rukhsah eta nya maksudna nawar gitu. Eta Ibnu Umi Maktum teh nun Rasul ya Rasulullah afala tajidu apa botan manggih jenengan ila rukhsatin kangge kaula ing keringanan atau kemirahan ya. An usalia ing yen ta salat kaula fi baiti ing dalam umah kaula ing dalam umah ingsun gitu ayan teu mencek urang mah gitu kangge urang mah da kusabab posisina hiji teu tiasa ningal abdi mah ya Rasul darurat dorir Madinah ya, di Madinah teh di ditutu di Madinah teh datu hawam loba hewan melata wabarin jeung loba sumur maksudna sieun ti kusruk mereunannya yang ada pan teu tiasa ningal gitu tah laju panawaranna kitu apalah tajidu ila rukhsah ya Rasulullah ya. Nah abdi ayan teh kanggo abdi mah kita ila rukhsah kana keringanan rukhsah
keringanan, kemirahan, kebijaksanaan lah ti Kanjeng. An usalia keun we abdi mah salatna pi baiti di imah abdi gitu. Nya qala kumata walaran Kanjeng Rasul maka ngadawu sapa nabi atas mau annida. Kanjeng Nabi malik naros deui gitu nya diverifikasi. Atas mau anato ngarungu sira anida ing pangundang salat maksudna azan. Maneh ngadengin teu kana pangundang salat. Pangundang salat kan hayya 'alas shalah, pangundang adang teh. Pangundang salat teh hayya 'alas shalah dek nya bakal langsung eta kapanggil menjalma mukmin anu teu kahalangan ku dosa mah. Nya teu kahalangan ku dosa atawa teu kahalangan ku kegiatan anu bersifatna pagudug jeung kewajiban. Gitu nya bakal ketek-ketek. Aduh euy. Gitu. Adeng ya adan. Kanjeng Rasul gitu malik naros atas mau anida nah anjeun ngadangu kana adan qala maka ceuk eta matur ieu Ibnu Ummi Maktum naam nggih cenah ya Rasulullah ari kadangu mah kadangu adan teh matuh qala majidul karuso. Nah ari kitu mah qala ngadawu sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ajidul karuso. Atuh ari kitu mah teu manggih laka ka anjeun ruhsoh kana karinganan. Teu manggih anjeun ngana kamirahan ya. Sabab teu aya alasan. Ya, sabab titikna anjeun ngadangu kana panggero undangan. Imalamun undangan heug kurang teu di naon ngaran teh? Teu dihadiran undangan. Teu didatangan hukumna dosa. Aya nu ngaranna undangan mah kudu dihadiran. Gitu. Jadi teu aya titik ruhsoh. Qala ma ajidul karuhsoh. Ya, ora nemu sopo ingsun laka kanggo sira rukhsatan ing kemurahan gitu. Piel pain mapulnya ma ajidu piel mudhari eta. Ma ajidu ora nemu ingsun ya. Piel mudhari tuduh kana wuku domir mutakalim wahdah. Laka kanggo sira ya jar majurnya dilengkapi tina piel pain mapul rukhsatan ta mapulna. Rukhsatan dah kan nasabnya jadi maf'ulna kudu nasab ing kemurahan ma ajidul karuso atuh kitu mah teu aya keringanan teu manggih abdi kana karinganan pikeun aya teu manggih kaula ka anjeun kana masalah anjeun kana karinganan. Wa anulan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anau satune Kanjeng Nabi iku qala ngadawu sapa Kanjeng Nabi salah satun la'anahumullahu wa dzakara minhum rajulan yasma'u hayya 'ala sholati hayya 'alal falahi wa lam yujibhu rawahu al-Hakim. Wa anhulan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anau satune Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi salah satun utawi wong telu iku la'ana ngalaknat hum ing wong telu sapa Allah Gusti Allah wa dzakara nutur sapa Kanjeng Nabi minhum saking salasa rajulan ing wong lanang yasma'u ilmu dore anu samemehna nakiroh mahdoh tanya lapad rojulan jadi sifat sanggeus nakiroh mahdoh na rojulan jumlah khobariyana yasma'u kang ngarungu sapa rajul hayya 'ala shalah
ing lapad hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah, lapad hayya 'alal falah. Walam yujib. Lam anu asup kana fi'il mudhari sukunkeun. Walam yujib asalna yujibu. Walam yujib lan ora nyubadani sapa man hu ing pangundang. Rawahu ngariwayatkeun hu ing hadis sapa al hakimu Imam Hakim. Ayat 3 rupa jalma saur Kangjeng Nabi anu dilaknat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diantarana tina anu 3 golongan 3 jelema teh ya diantarana naon anu ngalaknat Allah Subhanahu wa taala jeung nutur minhum tina salah sajina lalaki anu 3 teh nyata nu kahijina yasmau ngadangu eta hiji lalaki tingkana eta si lalaki teh ngadangu hayya 'alal shalah pangundang Allah gitu. Hayya 'alal shalah teh hayu gerak ngalaksanakeun salat ka dieu ceuk bahasa urang mah. Ka dieu gitu. Hayya 'alal falah sama hayu atuh ngeuran urang nyanak kauntungan, nyanak kabagjaan, nyanak kaberkahan. Walam yujibhu makan teu nyumponan kana eta pangundang, hu kana eta pangundang. Eta si jalma hu kana eta pangundang, paina domir huwa yaudu alaman teh tadi. Gitu, eta salah sajina hiji jalma anu dilaknat cenah ceuk ku Gusti Allah. Saur Kangjeng Nabi ya. Gitu, salah sahijina eta tak wayahna be gitunya urang mah salagi ceuli urang teu torek mah gitu ari lain torek meureunnan kitu nya. Namun torek mah gitunya. Kan torek teh gitunya ngobrol ka awong-awong we ari torek mah torek we gitu nya. Dikadenge. Ari salagi urang make masih kene sehat lahir, sehat batin, ceuli urang sehat gitunya. Ngadenge adan piraku teu ngahargaan Allah. Jelema ge dihargaan ku urang teh. Piraku ku urang Allah ditinggalkeun. Jelema we model jelema gitunya geus dihargaan. Karek boga pangkat, karek boga darajat, karek boga dunya, geus dihargaan. Allah nu boga langit jeung bumi piraku kurang teu dihargaan. Kitu nya. Pisan maksudna tamanya masjid di kosong wae geus nya musibah pang gede-gedena. Berarti hiji tempat eta nyaeta dikuasai teh kamarinya ku setan berhasil mecahkeun kana eta tempat. Sabab pusatna teh kitu tadinya. Atau heun setan berkibarnya ngibarkeun bendera. Rawahu tayyanu diriwayatkeun kana ieu hadis teh sapa al hakimu Imam Hakim nu ngariwayatkeun. Wa qala lan ngadawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata ora ana salat di jaril masjid kadawe tatanggane masjid illa fil masjid angin ing dalam masjid.
wa mimalan satenge saking barang yang bagi kang sayogya waya ta'akadulan kokoh bisolatil jamaating dalam salat jamaah opo taswiyatus supupi madaakeun piro-piro barisan wattarasu lan ngerapetaken piha ing dalam barisan. So Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teu aya salatnya lijaril masjid pikeun tatangga na masjid deket masjid maksud namanya imahna teh deket masjidnya bahkan eta masjidnya dikulilingan ku imah gitu terkecuali eta salatna teh kudu di masjid we geus jadi hukumna wajib nya salatna teu ditarima terkecuali di masjid nya kunaon aya masjid atunya ari mentah teh mah eueuh nu salat mah di eta masjid. Da ieu teh teguran ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mun aya syariat atawa non teh sarana agama nya sarana agama kudu dirawat nya teh mah di lembur urang aya masjid gitu. Makanya dia antep masjid. Salagi aya masjid tong di imah salat. Wayahna kudu di masjid. Komo salat bar terkecuali salat sunnah gitu nya. Nawiru buyutakum bisolatil sunnah. Aranya bisa salat sunnah. Ari di imah mah gitu nya. Tas age masjid mah deukeut mandanya pagigir-gigir jeung panto gitu. Di salatna teh di imah. Fungsina ta masjid. Ari kitu mamantak pantas Kanjeng Nabi la salata li jaril masjid illa fil masjid wa mimma lan satengah saking barang kang sayogya nya tina sawarina perkara anu diperlukeun waya ta'akadu jeung kukuh pisolati jamaati dina ngaldegkeun salat berjamaah teh naon taswiyatus supupi taswiyatus sufu teh ngabereskeun pirang-pirang jajaran atau barisan sufuf watarasu lan ngarapetkeun piha dina eta barisan jadi tong non ngaran teh cungclo nya nu hiji di kaler nu hiji di kidul nu hiji di tengah gitu. Di kurung bari ya sebenarnya mensaurang gitunya rada caket jeung imam taya duaan gitunya tengah kosongkeun gitu gigir-gigir we nya gigir-gigir eusian kanan kiri tangke kumaha lamun lebet anu katilu nya makmum anu katilu tinggal ngasupan nu tengah gitu nya aya di nu kaopat tinggal ngeusian nu kanan heula eusian terus geus pinuh misalkeun kanan jajaran kanan teh tah terus ngisian jajaran anu kadua ti kiri teh tadi anu dimimiti anu ti kiri terus geus beres tah ke posisi seperti awal di lamun sorangan gitu di palih tengah kanan terus nya nepikeun ka salanjutna gitu nya diserupakeun jeung nu awal jadi ulah cungclok maksudna di dieu nya tarosu fiha teh ngarapatkeun dina barisan ngabereskeun dina barisan jadi kagok waqala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh sapa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawu supupakum wa hadzu baina manakibikum walayyinu fi aidi ikhwanikum wasuddu al khalala fa inna syaitana yadkhulu pima bainakum bimangzilatil hadzafi yakni aulada dha'nis sighar
ngadauh kanjeng kola ngadauh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawu mada akan madana sira kabeh subuh pakum ing piro-piro barisan ira kabeh bereskeun jajaran-jajaran atau barisan maraneh kabeh wahadu lan ngancurakeun sira kabeh ing manakibikum baina manakibikum ing dalam antarane piro-piro bahu ira kabeh. Ieu maksudna kudu lempeng. Gitulah pasungsal. Ya baina manakibikum. Antara non punuk urang ieu nya. Jadi sinarata jeung punuk anu nu kadua katilu kopatata geunaheun katingalina oge nya. Ulah nu aya nu rada hareup nyengkong seutik kitu nya. Di sinarata. Walayyinu fi aidi ikhwanikum. Nah, itu dia. Leuleuskeun kumaraneh kabeh fi aidi ikhwanikum dina pirang tangan dulur maraneh kabeh wasuddu jeung eusilah nya embontone sira kabeh eusian wayahna al khalala ing ganggangan maksudna aya anu lorongkrang kana aya anu kosong eusianna al khalala anu kosong. Ieu ulah nepikeun ka lorongkang pa inna syaitana tatidinya sanyana setan eta yadhulu sok daekeun asop eta setan bima ing dalam barang bainakum kang ing dalam antarane sira kabeh bimang zilatil hadapi kalawan enggone cempe teh anak me yani ngeresakeun sapa kanjeng Nabi sallallahu auladat dhani ing piro-piro anak wedus asigori kang cilik tuh tingali di nya embe nu leutik weh nya aya nya tuh di kandang misalkan nya embe leutik sok moncor wae kitu nah jangan geus dileutikan oge kitu nya naonna teh liangna teh anggar we kitu nya ku bedegong-bedegong nambe tah tah kitu setan ge ku bedegong-bedegongna setan nya hayang asup nya ngaganggu ka jelema nu keur salat nya keur makarek diajar salat teh kitu nya jelema teh kitu nya hayo diganggu setan kan nya jadi heureuy itu salatna teh gitu sabab begitu nya mungkin eta tatini asupna tah tina lorong krang anu teu dieusian jadi we aya piseurieun ke salat teh nya ampun we teh terus kitu tah tarasu fiha jadi eta terakhir nya bisi teu kabagian di geus kamari nya teu kabagian bidayah Kanjeng Nabi nyarios sawu supu pakum wahadu baina manakibikum walayinu fi aidi ikhwanikum wasuddu al khalala kesian anu kosong ya fa inna syaitana yadkhulu fi ma bainakum bimangzilatil hadzafi yakni auladad nisigor wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik anil baro hidayah la bidayah